aduh super aduh sih Jabar batang deui teh. Naon dua batang deui? Dua asup. Alah, ku apa we ieu mah ieu? Ya kalembung ya. Engke dieu di pasian lagu ku Abah. Laguna lagu namanya lagu rame lah gitu. Cik urang nyeungeut heula. Ada lagu lodong wah. Aduh bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Seger lah gitu alah kene kopi nama engke weh barudak kopi nama engke di panggung ya nah simpen deui ieu mah alat Abah mah aji Abah deh ieu deh kan adek ngegeruan heula si Mami Copi wah beten di seuting oh si Mami ieu dek digeruan heula Abah teh aya di sarangan ku si Mami gerang ge nya cing Mami ka dieu Mami ka mana cenah nya ieu teh si Mami teh di dia Mami mah di dia di Bangkar di mana mawa sasajen ka dieu mawa sasajen mana cing urang ngaraja heula nyuhunkeun ka dinya ka patih doa sasajenna malah lamun aya mah kudu jeung belentung ieu ongko keur kidalang cenah bejana aduh Gusti ngarahalodo cing Mami ka dieu alah ieu Abah sono pisan ka Mami teh ka dieu atuh Abah aya dipapangkeun di dia di tukang di dia di mana di tukang dengan dekat tingali dekat tinggal gua Abah di dia tuh di dapur tukang habu aduh udah dengan itu si Mami anu gelis camperenik anu gelis kene kabogoh batur ya alah anu gelis kene pamajikan batur daripada pamajikan aing alah ayo Mami coplok ieu Gusti Nu Agung lagi lain hade karena keluar kami siapa macam kena di tiungan ku duduk ku sana kabar cantik ku teh aduh Nu Agung ieu gelung dan coplok untung teu guling ka handap oge ja untung oh gunaon talian anak gurapiak itu ayat tali kolor segan diinjing Aki Wahyu neang tali sapatu derah ya aya itu nak gelung kieu mah dituna we oh duna we atuh make duduk ku ieu ka ditu bade mas ya ka kebon da pantes lagi make duduk ku ieu tong make gelung duna dinya di panggung ka dinya cing ya dak deh tuna aja coba sasajen anak ditunang anak kana anu langlung sia kadieu geus sasajen urang tunah heula ka di payunan Padin dah di Agnes ngawiat bapak ibu ngawiatnya awan tong dipaokannya laan gelung teh kadinya ngagokan nya tuna ka panggung sok di dedetkeun kalah dijung ke Gusti gelung mana jadi diharap si ayo gelung mana jadi diharap akhir bengket gua aing geus sia kurang ajar lamun teu pake kene dibengket beheung na engke mah gawingkeun sia anu tuh manding aduh Gusti Agung geus leuwih ka paburantak dibalik beungeutna di mana ieu teh bagaimana mana beungeut da mana wajana ieu udah ieu geuningan salah terapkeun gelung Gusti Nu Agung radio top jiji kurang bengket gerak keluar gerak gelung teh urang bengket gerak sisi ya alah urang anu atuh nah mane mah dia di panggung simpen ka Padinkeun aduh sok angewelakeun kadinya dah aman siap gitu mata mana siap belekok samidin kurang ajar jeung
ayeuna belakang sami di segala ieu. Oh, kan ieu urang teh heula sajajeun urang ngaranjah heula geuranya. Da sok urang ngaranjah heula nya. Pasangkeun sasajen teh simpennya jajarkeun kadinya. Jajarkeun dipayun di ditu dina pelaminan anu datah di penger tadinya. Jajarkeun pelaminan sok sasajen tak kitu. Sok. Alah, hapunten ibunya. Hapunten abdi madatos pohang. Jangan hajar. Bakat geus kolot mah. Gitu. Hapunten we nya abdi moal hitut sakali deui. Anu sekarang hitut madayang eta teh. Hitut piye? Hitut nu member geuningan. Para kancang. Ya, sok jajarkeun naon eta? Samu aya rokok garam beureum geuningan. Da ieu rokok garam beureum na ieu. Alah lumayan. Sok tuna didinya urang belum heula ieu sasajena menyandat jeung abahnya. Nyuhunkeun tadi ti pawawas di tongoh ieu teh menyan teh. Jeung rokok garam beureum na ieu. Aduh, Gusti Maha Agung. Adi miring calik di abah ge di dieu sakedeung we ieu mah nya ieu sakedeung lagi jalik heula ieu. Rokok garam beureum mudah-mudahan bilih aya kageulihan kakeumehan kasepakat peken katajong di dieu urang amit-amit heula nya ulah nyiliburi ulah ngaganggu ngaharu biru nya kasadayana simbrus rahayu berkah salamet nya kumaha oge atuh anu teu acan nararika sing engal nararika siapa anu can nyararanung sing nyararanung da urang teh gitu da gitu anu can boga kabogoh sing geura boga kabogoh gitu ari abah mah ari kabogoh teh loba kan nu bogoheun ka abah teh Ada bakat gitu abah. matak anger we hiji di dieu hiji di beulah ditu hiji da bismillahirrahmanirrahim. Buluku ke sukma wiwitan aji dimenyan aji sari pangabak di sukma pangawasa sing asup kan lembut sing sumping kan pasti sing dongkap kan kawasa sangkali sakti sia nyingkir masing tebih ulah ngahil sangkali wisesa sia jingka masing angan ulah ngaguna sika sang Wisnu sia undur masing jauh ulah ngaharu biru ieu tempat rek dipake ku kaula mangka aji bangsa bulan karnas bangsa jagat kulit ku gersani Gusti waras ku kersani Allah taala kulit waras saha ieu teh anu papaya Pak Adin teh anu ka abdi geus teh Gusti bagus antana bisi mah geus teh mah anu niungan ka abdi ku babaka sanes mah eta mah sanes ieu umuran manis ya amu jadi jahat Gusti mah urang karaja heula cing sok didagangkeun di dinya kumaneh eta mah nya tuan abdi di ngaraja heula di dieu. Minjing manjing walakeun Palumbung agung rahayu lo minjing manjing walakeun Braya caang branarawan sanubari gorejak sare kali intang rancage hati awaki tukang katampian gesan mandi kalau sifat tahunan lewi nu baru canggih sakiwari
Ngaboyang di pamoyanan bareng jeung keur ngaraja madekat dayeuh ka awangi lengkah aing lengkah panawa lengkah ratu patang jalan suku pedung mijang-jang pedang miletah buaya ngangsa suku maneka seteragina lesina para dewata ayah hurip maina sandrah ayah sandrah ina bulan kumeledog nalain gugur kumeledog nalin paterna sabanana sorai kesorangan makasih pulsa bumi mangkawelas pulsa jagat wong asih sajagat kabeh. Kamanggung nada payung buru kukus ngulun kamanggung nada payung kabantaran nada suka kabantaran nada suci